Wah, aya bangunan anyar euy. Tawaran sugan we pilakukeun ieu mah euy masang kitchen set jeung kamar set. Coba anak tawaran halus siga nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bukan. Waalaikumsalam. Balik ke saha? Balik ka rumah ieu. Oh, si Obos nanti nunjuk keluar. Oh, ada nang saku itu kan itu. Sudah masalah di wae. Kecelakaan sih kayak bagi utang yakin dia. Oh, furnitur teh anu paksa sama dia lomari nya, lomari handapkeun tangga apa adanya. Tanggo penggelan. Mohon ngeceng bang telepon. Sok kita. Aya komisian teh menjadi. Siap lah ayo. Ayo nanti mana yuk? Masa di hutang we. Eureun siap. Ye, lain hutang si A teh nawaran get furnitur bisa rek dipasang bang tawarkeun ka Opos juga namanya komisi. Ah, anjing gua balik. Coba beli itu mana hutang? Lah hutang naon tuh? Ya kalau ngamuk itu. Mau nyambung ngomong ieu mah. Assalamualaikum, Bos. Iya bos, ayo nawisan furnitur, manawi iya di komplek pada di pasangan. Oh mah biasa ayeuna ke rapat. Oh siap mohon atuh. Siap mohon. Yuk. Bade cara itu. Tapi ayeuna menuju rapat. Oh gitu. Yuk, abi mah biasa ada beureum sekedar menghubungkan abi mah calonya. Lah komisi nawe panginten komisi hari aya tang bisa pajan kabatikeun. Ya, iya bos, eta mah. Ya biasa, komisi bos. Lah, coba ieu teh. Atuh panginten pan engke mah bisa katinggalian kok bos nabi mah enak. Gitu saya mah kancan ke ATM, komisirna DP heula nya. Mohon siap sabar awe. we atunya. Sabar awe mohon. DP lah komisirna jadi moal kabeh satu. Mangga sabar awe ah. Siap kalah, nyawan korea heula nya. Mohon. Bismillah aja teh. Saya oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya sing jantannya mohon. Amin. Mohon. Kang teh pokona kopong teh ieu teh bangunan teh sakal hiji teh Oh, bangunan. saya pisan mah. Aduh Kang teh pokona mah. Bangunan teh seueur bungkur teh. Wah. Nah, mohon atunya ayeuna bade teras ka mana sih, Ang? Mari teras ka Tasik deui. Oh, mohon siap pokona mangke. Pami eta mah gampil. Kantu nelpon we ka abi. Siap beres lah. Abi dudukeun ka si Obosna. Kadenya. Siap, mohon. Kalau nelpon we ka dieu. Siap. Telepon. Siap. Telepon. Siap. Mohon gitunya, habis Siap. Kare diantos. Mohon. Iya, abdi teh Kang tiga sapunitur. Namanya teh nawisan punitur ka dieu teh. Alhamdulillah janten gitu. Namanya teh aya si Akang duaan di dieu teh. Anu hiji mah siga bolot-bolot gitu nih. Tah, sauna teh saur si Akang tadi duaan, sauna teh si Obosna teh nuju rapat. Hah? Rapat? Ya, anu abi Kang. Anu Akang, ari nu tadi saha atuh nu duaan tadi, jeung nu rada bolot-bolot. Cik, berduka. Abi mah tadi ke di dia nu gaduh ieu. Alah, uwi mah katipu ieu mah Kang. Tadi teh tos janten ieu teh 12 juta Kang. Atos di DP-an tah ieu teh bonusna teh 500.000 ku abdi teh. Anu duaan tadi teh si Akang teh. Jeung anu rada bolot-bolot. Ah, si Akang da ieu mah nu abi. Ka dia tuh katipu. Oh, gitunya Kang. Ah, aing katipu ieu mah.